Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Abi Rian Purnama di kelas 11 IPS hiji. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayana atos dipasihan kesempatan sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipikahormat ku simkuring, henteu karaos tos genep taun geuning urang aya di dieu anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadayana teh bakal papisah. Teu sakola ieu mugi naon anu diajarkeun ku Bapak Ibu sareng guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadayana kanu hal anu positif sareng aya dimanfaatna. Mugia amal sareng ibadah ibu sareng bapak guru nu atos ikhlas ngajar urang sadayana sina pinter kenging wewelasna ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu heula nu ku abdi anu tos diwakilan rerencangan sadayana, kirang lebihna neda dihapunten ku sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.